cai walaupun itu diberitakan gitu memang biasa ngeling-ngeling bungkul cai ya nu gede nama memang aya rahasiaan seberapa aya rahasiaan cai teh lama marawa bokor zaman-zaman kolot-kolot ulang keur hese aqua aya rahasiaan sok didongengkeun ku kula mawa kendi mawa macem-macem make kembang 7 rupa kembang geus urang mah teh kudu kitu-kitu cukup mawa cai eta cai teh sumber hikmah lantaran ku cai jadi hirup arwahul jasadiyah ku cai hirup arwahur ruhaniyah kucai kene ngan caina cai ma'rifat ngabahasakeun cai bae dina Al-Qur'an wa allaus taqamu ala tariqati la asqainahum ma'an badaqah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa fi sahihil bukhari lan ikut tetap ing dalam kitab sahih Bukhari an Anas bin Malik saking Anas kang putra nang Malik kala haling ngucap ya Anas ilapad utia yen tegani bi Rasul Husain po kalawan sirah Sayyidina Husain ila Ubaidillah bin Ziyad naringki Ubaidillah bin Ziyad faju ila makan den dadaakeun ya Rasul Husain ditosinin dalam bokor jala makan dadaakeun ya Ubaidillah yan kutu iku nojosan iya umbedillah bihing dalam ras kaya kululan ngucap ya umbedillah ya umbedillah bihusnihing lapat bihusnihi syayun iku tetap ing dalam becike ya raksi kawai sewiji-wiji makan anasun lan anas apa anas yakulu iku ngucap ya anas kadzaba Ubaidullah goros apa Ubaidullah bin Ziyad Kanal Husain Anas apa Husain asbahan nasiku kang leuwih nyarupa-nyarupana manusia bi Rasulillah kalawan Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana makhduban lan anaya Husain iku makhduban kang den poles bil wasmati kalawan pacar wasmah kalawan pacar ireng qala ahlul lugating ucap sapa ahlul lugat wa mana yan kutu lan utai makna yan kutu iku ayat ribu tegese mukul ya Ubaidullah ar-ra'sa ing sirah itu bil qadibi kalawan qadib kalawan palapah korma alladzi biyadihi kang tetep ing dalam tangan Ubaidillah hatta yu'athirahu malah kitu milihaken ya Ubaidillah ing dalam mata yu'azzirabi ing dalam kitu hatta yu'azzira malah milihakan ya Ubaidillah ing dalam insyaallah ke orang bakal ngadongengkeun Sayyidina Husain jeung Sayyidina Hasan tetapi orang sedih mun ngadongengkeun Sayyidina Hasan antaran kitu naon ngaranna penganiayaan anu pohara ka Sayyidina Hasan ke terbunuh sarua bae insyaallah ke ba'da haul setelah haul libur heula saminggu setelah haul orang libur saminggu ke kakara kurang mulai ngaji setelah libur saminggu nya alhamdulillah rabbil ngadongengkeun Sayyidina Hasan Sayyidina Husain ieu mursyid Sayyidina Husain Kangjeng Nabi kitu murid dina thariqah mursyid ngamursyidkeun ka Sayyidina Ali Sayyidina Ali ka
Sayyidina Husain ka Imam Zainul Abidin ka Imam Muhammad Bakir ka Imam Ja'far Shadiq ka Musa Al-Kazim terus ka gitu Abdul Hasan Ali Ridho kata terus mantak geus nyahoeun Sayyidina Husain bakal terbunuh geus nyahoeun nya ngan terus berjuang artina Islam ku ayana gugurna Sayyidina Husain bakal terus membaca sejarah dalam perjuangan Sayyidina Husain anu teu pernah surut geus nyahoeun bakal maot naja Kangjeng Nabi na geus nyaritakeun Kangjeng Nabi na geus nyaritakeun ke Sayyidina Husain ge bakal dicaritakeun Sayyidina Hasan ku Kangjeng Nabi waktu ditimang-timang ku Kangjeng Nabi aya carita-caritaan nu mengarah cuman Sayyidina Husain tetep bae berjuang terus teu pernah surut jeung cek Sayyidina Husain gugurna kula di Karbala bakal ngajadikeun sinar di dunia artina sinar teh sinar jihad moal pareum moal surut lantaran putra-putra Kangjeng Nabi cucu-cucu Kangjeng Nabi dalam rangka berjuang nilai kalimatillah nyawa jadi taruhan. Iya Sayyidina Husain dibunuh di Sahih Bukhari ti Anas bin Malik sirahna teh kapan pegat awak di mana sirah di mana Masya Allah berjuang negakeun kalimah Allah datang ka kos ieu jana ka Ubaidillah bin Ziyad di Syria Syam masukkeun kana bokor huluna jalayan kutu terus dipepeuhan hulu sirah Sayyidina Husain bari ngomong kieu di husnihi syai' dina kagantengan teh ternyata aya sesuatu nu teu bagus penghinaan teh bahasa penghinaan ya Allah ya Rabbi Anas nyarita bohong Ubaidullah bin Ziyad kanal Husain asbahan nas bi Rasulillah Sayyidina Husain mapang nyarupa-nyarupaan manusia ka Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Husain dipakaian dipulas makhtub pulas hidup cek ahli lugat wa makna yan kutu idribu ra'sa artina neunggelan kana sirah maka naon neunggeulana bil qadib allazi biadi palapa korman wa aya di leungeun jadi ku ngahina na Ubaidullah ka Sayyidina Husain sehingga huluna anu geus pegat eta masih dikieu-kieu keneh maka palapa korman cek sagaol ke di hareup ieu sirah Sayyidina Husain teh dibawa ka Mesir Syria, Syam di bawah Mesir. Cek sakaol di Mesir lah dikubur sirah Sayyidina Husain. Awakna di Karbala. Jadi di Mesir aya kuburan Sayyidina Husain, sirah dah hukul ayeuna ge aya. Nu mu'tamad eta. Cek sakaol mah dibawa ke Syria, Syam. Damaskus eta teh dikubur di Damaskus. Cek sakaol dibawa deh ke Karbala dihijikeun tapi nu mu'tamad tetap sirah Sayyidina Husain di Mesir kemudian awakna di Karbala Masya Allah ya berjuang negakeun agama lantaran Yazid kita menurut catatan dalam sejarah geus teu akur ngembangkeun agama padahal tuh deket kan ya ke Kangjeng Nabi tapi Kangjeng Nabi dapat geus nyarita jadi orang lamun nyaritakeun sejarah Sayyidina Hasan Sayyidina Husain kadang-kadang orang jadi bingung mantak loba anu ngaulah sebab itu sahabat Muawiyah sahabat
Yazid putra sahabat atuh masih kena hebat Sayyidina Husain atuh kok mau incu mentak jarang nu ngadongengkeun nu mantak jarangnya teh nyaho sebenarnya hese hese tadi urang keur carita dongeng kayak kukula dirangkum malah kadang lantaran ieu mah pisah-pisah dongeng Sayyidina Hasan coba kumata Sayyidina Hasan kemudian Sayyidina Husain ge geus datang ke peperangan Karbala geus hancur-hancuran Sayyidina Husain bahkan nu milu 70 seep sadayana tinggal putra nu hiji nu masih kena hirup lantaran gering mun cacak-cacak teu muriang ku Gusti teu dimuriangkeun atuh geus ka dieu Malaya Syarif Malaya habaib moal eta saurang muriang alhamdulillah tidinya terus datang ka ayeuna terus ambalaya Sayyidina Hasan aya oke jadi tetep dua di Hasan jeung di Husain jadi malah kadang nyaritakeun sirahna dihinakeun ku Ubaidullah teh datang ka ditojosan bukan bari ngomongnya di husni syai kegantengan jeung kabagusan teh ternyata tersimpan sesuatu ya Allah musuh mah kitu bae wala sabsir wallahu a'lam jadi urang minggu hareup siap-siap sakumaha biasa haul kebona meureun aya 30 mah hewan aya insyaallah kemudian sakumaha biasa urang ngabutuhkeun cai walaupun teu diberitakeun gitu memang biasa ngeling-ngeling bungkul cai ya nu gegede nama memang aya rahasiaan sabaraha aya rahasiaan cai teh lama marawa bokor zaman-zaman kolot-kolot urang keur hese aqua aya rahasiaan sok didongengkeun ku kula ieu mawa kendi mawa macem-macem din make kembang 7 rupa kembang geus urang mah teh kudu kitu-kitu cukup mawa cai eta cai teh sumber hikmah lantaran ku cai jadi hirup arwahul jasadiyah kucai hirup arwahur ruhaniyah kucai kene ngan caina cai ma'rifat ngabahasakeun cai bae dina Al-Qur'an wa allahu taqamu ala tariqati la asqainahum ma'an badaqo cai wa allahu istaqamu mun maraneh istiqamah ala tariqati tariqah la asqainahum niscaya kaula bakal nyiraman ma'an godaqo cai anu luar biasa loba jang naon eta jang jasad maknya istiqomah tariqah haju kana cai oh caina bimakna ma'arif wal asrar jadi ma'rifat jeung rahasia-rahasia kawalian disarupakeun kana cai dina pada bisa ngahirupkeun cai bisa ngahirupkeun jasad manusia ma'rifat bisa ngahirupkeun ruhani manusia geus Al-Qur'an ngabahasakeunna la asqainahum ma'an ghadaqo jadi urang make cai ta eta teh cai teh isyarah kana hirup jasad jerona adalah ma'rifat mun geus kasorot hate urang ku ma'arif geus kasorot ku asrar udah hate urang mantap minimal urang ngahiji heula jeung ahli-ahli zikir beda mungkin karasa hiji berpikir bareng aya semacam asa diomongkeun eta teh kasorot berarti urang keur kalimpudan keur kasimbreg ka banjur ku ma'arif jeung asrar mahal teh ka situ aya
jelema milu zikir datang ka kauli nya ngarasakeun kumana jadi sekali diberengeuna bertahun-tahun terasa makrifat takos asror teh kos lamun dibarere kabehan terus bae moal kuat tak diberena saeutik tak ngarasakeun doang milu kunaon emang atuh moal bisa patu urang mah loba ngridit masalah masa dibere marifat tukang ngridit atuh ti ditu da dilere ngarasaan saeutik lawan terus dirapihan mata ke cara-cara tertentu artinya cara tertentu teh kos nu babari tapi hese kos nu hese tapi babari kos kumaha urang lamun deuleu awewe kerja teh haram deuleu teh haram doraka zina tapi lamun ajuki teh awewe teh makhluk aya khalika dan yin teh Gusti Allah maha sempurna Gusti Allah disarwiti bae sakitu poharana susuna gede amatnya lain marifat aja SMS teh bakal itu carita kos do hese tapi babari kos nu babari tapi hese ketika orang neuleuh gunung sapira gunung makhluk ketika setiap makhluk aya khalika dadang belan Gusti jadi urang teh kitu neuleuh ka khalikna kos tu babari tapi hese kos tu hese tapi babari kudu kumaha tuh aya rumusna ahadiyatun wa ma'iyatun qarabiyatun wa mahabbatun saudariyatun sanawiyatun jadi urang teh nginget-inget kana babarengan Allah ma'iyah teh babarengan urang jeung Gusti Allah ngicep urang teh ngicepkeun Allah berarti bareng jeung Allah ieu urang teh ngadieukeun Allah berarti bareng urang jeung Gusti Allah nangtung urang teh nang Gusti Allah berarti bareng urang jeung Gusti Allah tah terus dipikir ditafakuran muraqabah geus damun urang geus ngamuraqabahan mah ya bakalna nikmat ieu asa bareng bae jeung Allah leuleuhna naon akur bae jeung batur dedeuleuan mah nu beda hate batur bandeuleuh teh zahir tapi nu osok muraqabah mah nu dideuleuh teh bareng jeung Allah jadi hese tapi babari tapi hese batek jadi wali teh hese atuh ke syarat tafakur zikir tafakur muraqabah khidmah moal bisa teu ngahidmat ka guru moal bisa teu tafakur moal bisa teu muraqabah moal bisa tak ijazah thariqah beres zikir leng teu kapanggih-panggih jeung guru teu pernah aya halqah atuh salah Imam Syafi'i selama 3 tahun halqah per minggu Imam Malik selama 2 tahun laulas sanatani lahalakan ummah Imam Hambali selama 4 tahun bareng bae jeung guru sakitu geus jaradi imam geus jaradi terus kos kitulah dina thariqah sebab boga rasa urang luhur boga rasa urang hebat engke ditepak ku ain teu bareng-bareng jeung guru moal bisa tak hese tapi babari tapi hese ilmuna aya siapna anu jarang teh nu siap ketika dibere aturan-aturan mawat maneh eta nu hese nya ieu lah urang deuk haul tuan Syekh anu geus kacelun kaun ka kancara ka mana-mana aju nun deuk hadir da atuh geus bararodel segala habib lutfi segala tilu sirmun jararabi geus urang siapkeun kosongkeun hate heula salina saminggu
isyarah karena itu cai kehidupan jasad makrifat kehidupan akhlak. Kemudian kalau menceritakan bos itu tercengang ayat seperti ayat dunia luar padahal itu biasa baik. Kula sok ceritakeun alam pertama, alam lahud, alam jabarut, alam malakut, alam mulk. Itu bahasa Tuhan Abdul Qadir teh. Ceritakeun alam-alam alam. Tah ge insyaallah minggu hareup ala kadar sing kuring nyaritakeun silsilah jeung ala kadar nyaritakeun tentang kewalian. Sakitunya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabis sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'alhu mutashabbihan 'alaina fanattabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'aliman. Wa shalli wa sallim 'ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.